aya Bang Ahmad ya. Ahmad ya. Aduh Bang Ahmad. Selamat sore. Sore tuh. Kumaha damang. Tadi teh aya Mamah Nenti nya. Mamah Nenti namanya teh nuju suanten. Aduh nuju teu raos panginten eta. Mohon seueur ieu eta teh seueur naon teh seueur tugas. Seueur manggung. Manggung. Manggung jeung incuna eta teh. Seueur manggung teh jadi serak suantena kitu. Eta seueur ngaheulang ka incuna eta teh mepende teh bari jeung ngaheulang. Mun ya. Mohon. Mun kaung Abah Kiki Abah Kiki. Beuh jeung sonten. Mana we masih monitor Pak Haji Eman Pak Haji Eman masih. Alin pisah deui apa? Sok atuh ngaheulang atuh mah Tos sonten kieu. Kieu enjing deui enjing. Engke cenah Sabtu we malam Minggu. Enjing. Nyantosna kan nya. Mangga hatur nuhun atuh mah. Siap ke dipeuterkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Yati hatur nuhun nu aya di Tanjung Priuk. Hoyong dipeuterkeun lagu naon Ci? Lagu ti Ibu Emi Nurhayati eta teh Alin pisah deui. Alin pisah mah dilem atuh mah dilem. Dilem kunaon Ci? Dilem ku naon teh ku hate anu pageuh lah. Hate nu pageuh teh nu kumaha? Nya hate nu pageuh teh anu percaya, saling percaya teh anu tong ningali ka ditu ka dieu kitu nya. Oh, kamu lalaki mah sok gampang wae ningali ka ditu ka dieu. Aya anu naon teh? Aya anu rada mencrang herang eta teh. Ih, milintir deui. Tah eta mun kudu dilem teh Ci. Heeh, dilem. Lamun henteu kitu mah dilempar. Dilempar kunaon Ci? Lempar eta ku gosokan. Lempar ku gosokan. Eta teh KDRT eta teh. Aya lempar kitu mah. KDRT nya entong ku gosokan. Ku itu ku tempat sampah. Leuwih bahaya atuh tempat sampah anu tina kaleng ulu cet teh Ci. Ulu cet nu 100 kilo nya Kang nya. Sigana mah lain ieu deui eta mah Ci. Langsung dibawa ke rumah sakit. Nya karunya teh geus we dilempar ku ieu ku senyuman. Lamun dilempar ku senyuman halus. Jadi manehna kudu ngarti kitu teh. Senyuman terus dititah ieu we, titah duaan asup gitu. Asup kana naon Ci? Oh, kan boga kamarna masing-masing. Asup ka kamar dibere ya. Naon? Ya. Mama Yaya. Lain ya teh atuh Kang. Meni kan baheula aya iklan nu ya gitu. Rasup teh. Saha? Nya eta asup duanan namanya asup tiluan. Iklan naon baheula eta Ci? Teuing lah pokona tong diiklan tong naon teh tong ditanya-tanya iklan naon pokona mah aya baheula iklan ya eta langsung jadi. Jadi naon? Oh, jadi capek. Jadi capek. Geus naon eta teh jadi capek teh? Teuing atuh olahraga asik gagana mah. Cik Kakang tong ngomong kitu eta Mama Eti kabitaeun. Mama Eti mah moal kabitaeun Ci da cenah geus deukeut. Geus deukeut jeung naon atuh teh Kang? Mah nya deukeut. Oh, sugan we lah. Ye didoakeun lah ku Ici mah ame deukeut eta teh kedeung deui. Itu Pak Yanto nu kabitaeun mah. Pak Yanto mah tara tuh Kidahlan nu kabitaeun mah. Kamana eta Kidahlan sih? Duka eta mah nuju ngagugunyeng eta ngagugunyeng sapi. Naon nu digugunyengna? Teuing atuh sikana mah eta we haus teh padahlan ngagugunyeng we eta digugunyeng. Digugunyeng langsung gitu, langsung calangap gitu. Sikana mah langsung calangap keluar teh mah ngucrut. Ya Haji, urang